diterangkan cek Buyut Mansur eta mah siloka hartina ulah teh eusi zikir mun maneh bisa ngeusian zikir make makna ulah maneh jadi wali moal kebel seminggu jadi wali bisa hiber hujanan ente yang ke Bali hiber ka ditu nganti Balina ka dia mungsrut sia manya hiber dipake ka Bali neuleuh ka Kute beureun wah ya cek Buyut Mansur ulah teh hartina tilu hiji mun urang teu boga ulah menta nomor kadua di mana dibere ulah nampik nomor katilu di mana geus dibere aya di imah urang ulah disimpen bisa sia kos kitu sakali deui lamun sia teu boga ulah menta batal sia mun dibere ku batur ulah nampik tarima sebab anugerah ti Gusti Allah lamun geus aya ulah disimpen bikeunnan ka batur bisa sia kitu pohar hese eta mah tuh moal aya hiji-hiji acan asan wae di dieu tah tah luhuran ulah nu mantak zikir teh ya lisan Allah 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 maknana ulah lain diwirid makna eta mah laksanakeun teu boga cadu kudu menta ulah menta kiai nu nyieun proposal Zaki Puyengeun bupati urang cek Zaki Puyeng katanya ini proposal kiai hese jasa neangan Cilongok eueuh cekna teh teu kudu make proposal bere mah bere baes masalah iya cadu kudu menta ulah menta nomor kadua dibere ulah nampik tarima nomor katilu aya ulah disimpen bikeunnan coba pangneangankeun saurang we kuat mun aya dipake jimat ku aing teh jelema di minyak misikan ku aing dibungkus make kain putih dibeubeurkeun ka dia aing bisa hiber bisa tah sebab lamun geus kos kitu wali ngaranna zikirna geus Allah 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 naik ka dituna hu